Pangalaman naluhur mimbar. Dipaparin tugas janten mubalik atanapi mubaligot seueur hikmahna sapertos tiasa ngalaksanakeun silih wasiatan dina bebeneran sareng kasabaran, silih asah, silih asih jeung silih asuh sareng papada manusa. Tapi oge mariogikeun kasabaran sareng kadariaan. Lianti keur udur atanapi aya kapapatenan mah wayahna eta tugas ulah dikantunkeun kitu bae sabab hawatos kanu sumping hawatos kamustami. Bade nuju usum hujan atanapi usum halodo nuju salse atawa nuju aya kariweuh di kulawarga eta konsekuensina. Tapi di emut-emut mah pasti seueur sukana tibatan dukana. Tah di dieu simkuring bade nyarioskeun kajantenan anu kacida pisan sesahilapna nalika nuju aya dina luhureun mimbar. Harita teh setiap sabulan sakali gaduh jadwal ngalebetan pangaosan ibu-ibu di daerah Cisalak waktosna bada asar. Simkuring parantos aya dina luhureun mimbar. Nerangkeun pri kehidupan Nabi nuju sumanget-sumangetna nerangkeun. Oge katawis ibu-ibu mustami oge nuju husu ngabandungan. Ujuk-ujuk di luar aya sora ngagudubrak, disusul sora jalma ngagoak bari tulung-tulungan kontan. Sararea rungah riungeuh. Kas kalebet simkuring oge ngarandeg heula ngabahas teh. Tuluy weh ibu-ibu silih tanya, aya naon nya? Aya naon eta di luar? Harita di luar kakuping aya jalma lalumpatan bari ngagorowok. Alah, itu motor tiguling kana gawir. Alah sahanya? Barang nguping aya motor tiguling kana gawir atuh jol burudul weh ibu-ibu keluar di masjid tanpa komando. Palaresan da masjid teh ayana di sisi jalan. Bari rawah riwih sabab ngarasa hariwang bisi anu cilaka teh salah saurang kulawargana. Antukna harita masjid jadi kosong molongpong ditinggalkeun ku mustamina. Kari weh kuring ngajengjen luhureun mimbar sorangan tekebat neruskeun bahasan oge da anu ngupingkeunana teu aya. Maknya simkuring oge milu kaluar ti masjid ningali anu kacilakaan mah. Eta kajadian anu kahiji ditinggalkeun ku mustami nuju aya dina luhur mimbar, tungtungna kuring culang cileung sorangan. Anu kaduana nyaeta waktu simkuring gaduh tugas di daerah Sukarame, tempatna rada anggang ti rorompok. Waktosna sami bada asar. Harita teh nuju usum hujan, usum ngijih, tapi sok sanaos hujan parantos ngecerk di siang keneh. Katinggalna ibu-ibu ahli pangaosan kacida sumangetna. Sabab nalika simkuring dongkap ka eta tempat masjid parantos pinuh. Padahal ari simkuring mah rada melang kaluar ti rorompok dina usum hujan seperti kieu teh. Ari sabab nama nyaeta pedah lembur sok kabanjiran, sok rada melang sieun kumaonam. Tapi da ari tos tugas rek kumaha bae. Tapi pas ari waktosna nu naik mimbar mah sagala kamelang teh sok ical sorangan. Harita ge kitu. Simkuring nuju aya dina luhureun mimbar. Nerangkeun sifat-sifat jalma takwa tina Quran surat Al-Baqarah
ayat 1 dugi 5. Sumanget pisan nerangkeun teh, diaoskeun, digalantangkeun, lajeng ayat-ayat suci Al-Quran teh dihartosan nganggo basa Sunda. Teras weh dibenjar beaskeun maksadna. Ngahaja deui ibu-ibu mustami oge diajar sina sami maca da cek pangemot simkuring pasti sadayana parantos pada apal. Leres bae ibu-ibu meuni sumanget ngiring ngawaskeun surat Al-Baqarah ayat 1 dugi 5 eta. Atuh simkuring beuki sumanget nerangkeunana. Nuju tenang-tenang atanapi nuju sumanget-sumanget simkuring nerangkeun HP anu kukuring disimpen di luhureun mimbar ujug-ujug disada. Barang ditinggal, oh panggilan tipun adi anu isti di lembur. Kuring nyungkeun widi heula ka ibu-ibu bade ngangkat HP. Assalamualaikum. Ce, nuju di mana? Cenah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nuju pangaosan di Sukarame aya naon kitu? Balon kuring bari hate mah rada deg-degan sieun aya naon-naon. Iya, ce mun tiasa mah enggal uih. Sabab cai ti walungan tos nepi ka pengker, tos nepi ka gudang ece, cenah. Barang nguping kitu hate meni ngagebeg. Lajeng hulang sakedapan, pikiran ngalayang ka lembur. Lamun cai geus ka tukang, lamun cai walungan geus ka gudang, sarua hartina rorompok oge geus ka keueum. Terus simkuring negar-negar maneh ngajawab, oh nya sakedap deui, kayak eucerek wangsul cekeng teh. Awak ngadadak leuleus, konsentrasi buyar, poho deui geus tepi ka mana harita nerangkeun. Tungtungna bari sanduk-sanduk nyungkeun dihapunten ka mustami, materina dipersingkat. Alhamdulillah rengse oge pangaosan teh. Saterasna turun tina mimbar, kuring pamitan ka panitia teu sempet ngobrol panjang, oge teu kantos ngaraosan leueteun anu tos dihidangkeun ku panitia sabab buru-buru hayang tepuy atanapi hayang geura mulang ka lembur. Eta kajadian nuju dina luhureun mimbar ari bumi geus ka keueum ku banjir. Kajadian anu katilu nyaeta harita disuhunkeun pangaosan di daerah Rancabungur dina raraga bade mapag Ramadan. Waktosna 1:30 siang. Ti bada salat duhur oge simkuring tos siap-siap. Lajeng mios dijajab kupun lanceuk kana motor da lokasina lumayan tebih tempatna. Barang dugi ka nu dituju laras wae mustami tos pinuh, masjid oge ampir mudal. Ibu-ibu anu disararagam katingal cuh cih nyiapkeun tuangeun dina meja parasmanan. Lajeng sakur mustami anu sumping oge dipasihan snack ku panitia ilaharna upami menjelang Ramadan mah sok langkung ti biasa. Harita simkuring lebet ka masjid, lajeng ku protokol dipersilahkeun kanggo naik mimbar. Harita kuring nerangkeun materi-materi dina mimbar. Kirang langkung aya kana 30 menit mah. Anu digudugikeun disagigireun anu aya patula patali sareng Ramadan oge ngeunaan amalan-amalan anu bisa ngakibatkeun jalma habus neraka. Tenang jeung lancar we harita nerangkeun teh. Ibu-ibu oge sadayana mustami katingalina jarempe saruhud nakal talabul ilmu na atuh keur kitu ujug-ujug
wae aya hiji ibu nyamperkeun ka kuring dina mimbar. Kuring eureun heula. Lajeng naros bade aya naon ibu? Teras si ibu teh nyaketan bari nyarios lalaunan. Punten ibu ustadah ngawagal. Oh teu sabios. Aya naon kitu? Terus manehanana nyarita. Nembe aya pameget anu nitip sahur kanggo ibu. Sahurna teh rayi ibu parantos ngantunkeun. Oh, itu laras bu? Kuring nanya setengah teu percaya. Muhun laras. Sahurna teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, tepuguh tuur jadi nyorodcod. Leungeun ngadareg-deg. Hate jadi seseblakan. Ya Allah, saha pun adi anu pupus teh. Kuring hayang ceurik sahinghingeun. Mun kongang mah hayang geura turun tina mimbar, hayang lumpat, hayang mastikeun ieu beja. Da tadi mah teu sempet naroskeun namina ka si ibu tadi. Kabujeng anjeunna ngaleos deui. Keur kitu buru-buru kuring sadar. Ieu teh kuring keur dina naon atanapi keur di mana? Pan kuring teh keur dina mimbar. Ari kuring teh saha? Pan ayeuna teh kerja di mubalik. Maknya anu nganasehatan teu bisa maper emosi. Tada teuing ku curudna upama kuring cerik gogohakan dina mimbar. Geus kitu mah kasadaran mimiti ngumpul deui. Emosi ngahaja dipeper, dicarikeun, ditahan. Neger-neger maneh. Neruskeun bahasan, nerangkeun hanca. Sabot maparkeun materi, pipikiran kumalayang. Bruh breh, rupa kabeh adik-adik narembongan. Hampir teu percaya, sabab samemehna oge sararea sarehat, teu kabejakeun aya anu teu damang ripuh. Kuring terus nerangkeun berpikiran kakalayangan kamana-mana. Harita ngan sanggup kurang leuwih 15 menit nyarita teh. Buru-buru pangaosan direngsekeun. Saparantosna kitu engal-engal ditutup ku doa sabab ieu hate geus teu puguh rarasaan. Turun tina mimbar kakara meunang beja anu jelas. Yen anu ngantunkeun teh nyaeta caroge pun adi nu pangcaketna jeung sim kuring. Alatan serangan jantung di padamelanana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugia anjeunna kenging rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kuring harita buru-buru pamitan ka panitia. Sapanjang di perjalanan wangsul kuringan ukur bisa ceurik balilihan. Baraya sakitu rupina pangalaman sim kuring nalika nuju di luhureun mimbar anu moal hilapna. Mugia ageng manfaatna.